Oi Pin, iya nya, lamun sawah aing, be aing sugih merenya. Atuh meren. Atunya Pin, maksudnya teh kita orang buka sawah ilahnya 10 hektar. Jadi cio, atu sugih, atu awak leutik keneh. Atuhnya meren sugih mah. Emang tujuan dia sugih eta naon? Atu tujuan aing sugih mah, aing dek ngabikang nage, opat aing Pin, dek buka pamajikan nage. Beh, mal benar gitu cara nama. Geus mah banget dia goreng. Gede laga dia. Ih dia, atu kahayang ya dia mah, kahayang teh gitulah. Atunya sanajan kahayang ge. Atu pangbarsa aing mah. Ya banget dia goreng patut gitu ge. Sarua bae dia jeung pak aing mah ya. Ih, bating dia dusun amat dia malah muak. Gila aing mah. Geus kan kudu mabur. Ih, kolongo. Tur ngobrol di puakan boloon.